barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Duriat rentas di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana petepang dangu deui sareng simkuring dina pedaran Carpon. Denget ayeuna urang ngaguar Carpon kengeng tika ikhwatika dina judul Duriat Rentas di Jalan bagian kahiji. Kanggo sakumna kaum dangu baraya di menawe lingi hatur sewu nuhun. Perantos satya sasarengan sareng dongeng-dongeng anu kahaturkeun ti barayakita.com. Oge hatur nuhun kanu parantos like, komen, lajeng subscribe. Mugi-mugi channel majeng saterasna turta ageng berkah mangpaatna kanggo sadayana. Manganyangakeun Duriat Rentas di Jalan bagian kahiji. Ngaharuk ngawulang ngaraga menang kuring nyewit kulit leungeun tapi karasa nyeri. Hartina ieu kajadian teh nyata kalakonan ku kuring lain dina impian. Penasaran kuring muka HP maca deui WA ti isti. Bebene kuring anu sabulan bakal resmi jadi pamajikan. Aa hapunten isti bade mengker tina rencana jatuk rami urang. Pamugiaan nampi kana keputusan isti. Singkat tapi matak nyentug kana hate. Banget tengarti kunaon. Tegugur teu angin isti bet ngabolaikeun rencana pertikahan secara sepihak. Ongko minggu kamari teh cikene kuring ti imahna nu aya di Tasik. Silaturahmi bari mikeun duit keur waragad meuli balanjaan keur bawaeun seserahan. Malah mah samame balik ka Bandung kuring milu heula asup ka toko pakaian anu aya di Pasar Singaparna. Ngabaturan manehna milihan baju bawaeun. Leketai awak karasa leuleus taya tangan pangawasa. Kuring maksakeun telepon isti hayang nyaho-naon anu jadi sabab musababna bet kitu peta ka kuring. Sakali, dua kali, tilu kali, tug nepi ka 5 kalina nyobaan telepon manehna, lebeng teu diangkat wae. Di WA oge kalah centang. Tandana paket datana dipareuman. Antukna kuring ngoloyoh ka kamar. Pikeun nenangkeun pikir anu nyelekit dina ati asa teu narima dinya nyeri kieu ku awewe. Rarasaan mah kacinta jeung kanyaah kuring ka manehna lain pupulasan estu kaluar tina ati sanubari. Breh mangsa manehna keur kuliah di Bandung, apan sagala ku kuring manehna menta tulung dianter-anter ka ditu ka dieu. Kuring istighfar teu eureun-eureun asa teu percaya mun ieu kajadian tumiba ka diri kuring. Pisah kumahaeun teuing amekna kulawarga kuring mun apaleun yen isti ngabolaikeun acara pernikahan anu geus sapuk disatujuan ku dua kulawarga. Bingung kudu kumaha nyarita kanu jadi indung jeung lanceuk anu geus sakitu bebeakan nyiapkeun sagala rupa pangabutuh keur nyugemakeun calon pamajikan kuring. Ya Allah, kudu kumaha kuring ayeuna. Aya kuteung teuingan eta isti betega merek kuciwa ka kuring anu geus tamplo kanyaah ka manehna. Sapeuting guling gasahan teu daek sare balas mikiran isti. Beuki di pikiran teh kalaka beuki bruh breh sagala anu kaalaman salila papacangan jeung manehna. Pikiran kumalayang kana mangsa mimiti kuring bisa wawanohan jeung isti.
4 tahun kaliwat kuring dewanohkeun ku babaturan tuk nepi ka layet silih titipkeun diri. Kawan tu kuring duaan sarua keur aya di panyabaan di Nararaga nyuprih pangaruh di salah sahiji paguron luhur di kota Bandung. Pinter, bager, solehah, jeung nyantri pisan kepeunteun ku kuring mah. Nu matak hate teh langsung cop weh. Hayang leleheungkeun manehna tug nepi ka ngarumah tangga. Kuring inget kumaha hesena isti mere jawaban basa kuring wakca hayang papacangan jeung manehna. Loba pisan alesan, tapi ku kuring disabaran. Kuring teu hayang maksa sangkan manehna narima. Tapi kuring oge teu aral subaha ikhtiar jeung ngadua sangkan isti kata haji ati daek narima ka nyaah kuring. Meh saban isti aya kaperluan, sok komo aya kararepet mah, kuring sigep jadi jalma nomor hiji anu nulungan manehna. Jigana tong boro tanaga atawa harta, dalah jiwa raga oge ridho dikorbankeun pikeun kabagjaan isti. Saranti eta kuring oge ngahaja wawanohan jeung inung isti dina medsos. Nyaeta akun Facebook. Alhamdulillah inungna ngarespon pisan ka kuring. Geus wano dina Facebook laju nyambung kana WA. Atuh asa beuki akrab sok sagala ditanyakeun, sagala diobrolkeun. Anu antukna kuring jadi sagala nyaho kumaha kayaan kulawarga isti. Keuraan tanggal lamun kering HP disada kuniang hudang gep HP dicokot bari dibuka. Bere aya WA ti isti, rikat ku kuring dibuka. Marena ngajawab pananya kuring. Aa, hapunten pisan geuning isti teh teu tiasa maksakeun rasa tresna anu salaresna sanes kanggo Aa. Salami ieu isti mau nganggap Aa teh lir ibarat lanceuk anu nyaah ka adina. Tangtos Aa oge ngartos sareng tiasa ngaraoskeun sikap isti ka Aa. Perkawis istinya tujuan kana rencana jatukrami urang. Eta mah ku bakat kapaksa kumargi isti nyaah jeung alim nguciwakeun mama anu sakitu tos panujuna ka Aa. Tapi diamut deui upami hubungan ieu teras dipaksakeun, isti sieun awal akhir aya anu kasiksa batin. Boh Aa tanapi isti. Ku kituna isti nyuhunkeun dihapunten pisan tina samudaya kalepatan. Aa tangtos kuciwa pisan ku isti. Insyaallah naon rupi barang-barang balanyaan sareng artos anu masih keneh aya bade diwangsulkeun deui ka Aa. Mugi Aa sing kenging jodoh anu nyaah sareng langkung sagala rupina ti isti. Amin. Klik HP di pareuman sok disimpen dina luhureun dipan. Teu hayang ngawaro deui, goledag sare nangkarak bari neuteuk langit kamar. Hate nu raweco antara keuheul ambek cinta jeung sajabana. Gusti anu Maha Agung, sing horeng isti teh teu boga rasa ka kuring. Salaleungan saukur nganggap lanceuk teu aya leuwihna. Teu karasa aya nu merbay tina juru panon. Kerasahaneut ngalemereh mapai pipi. Mun kongang mah hayang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ku bakatku nyeri hate. Nyeri pisan ieu hate lir digerihan ku hinis. Perih lir raheut anu dipurulukan uyah. Teung teuingeun isti. Teuing nepi ka jam sabaraha kuring guling gasahan mikiran isti. Da pada akhirna mah reup kasarean ti pisan. Kahudangkeun ku sora adzan subuh ti masjid beh kuloneun imah. Kuniang hudang red kana jam anu naplok dina dinding kamar. Teu kacengkat init kacai kalah gep kana HP sok bisi aya deui WA ti isti. Tapi bersih WA ti isti masih keneh anu peuting ngadadarkeun alasan manehna mundur tina rencana jatukrami. Ukur aya WA ti sababaraha grup anu ngirim rupa-rupa beja. Geus puguh eueuh WA deui ti isti mah kare kuring init kacai. Kejebur mandi ditungtungan ku wudu sejang ngalaksanakeun salat subuh. Awak kerasa seger sok sanajan hate jeung pikiran mah masih keneh baluang rek kumaha nyapi petaeun. Cong salat subuh disambung ku wiridan teu poho menekung ngadua ka Nu Maha Kawasa. Naneda sangkan kuring dipaparin kasabaran jeung hate anu ikhlas sangkan bisa narima takdir anu tumiba ka diri. Rengse salat subuh kuring ngoprek deui HP. Klik kana nomor indungna isti.
Kuring boga pamadegan sama meh ngabejaan ka kulawarga di lembur, kuring kudu konfirmasi heula ka indungna isti. Sok bisi can apaleun kana masalah ieu. Teu jauh tina sangkaan geuning bener we indungna oge teu nyahoeun kana keputusan isti ngabolahikeun rencana jatuk rami teh. Asal nama teu percayaeun kana beja ti kuring teh. Tapi sanggeus dikirim screenshot chattingan kuring jeung isti, kakarek indungna percayaeun. Tina jawaban nu kabaca ku kuring, indungna oge kacida ngerasa kuciwa ku talajak isti teh. Manehna hampuraan bari ngajangjikeun rek ngumahakeun deui ka isti sangan robah deui pamadegan. Tapi ku kuring dicarek, ngerasa yakin keputusan isti geus buleud moal bisa dipaksa ku sasaha. Teu cukup dina WA, kirining indungna isti nelepon. Moal diangkat tadi nama asa hoream ngajelaskeunana, tapi bisi pajarkeun kuring teu sopan ka kolot, antukna ditarima oge. Kadenge sora indungna isti menta hampura bari sumegruk. Kuring ukur bisa mairan saperluna teu wasa ngayonan kalayan panjang lebar. Rengse narima telepon ti indungna isti, kuring ngahuleung deui bari mukaan HP. Hate teu ngandat maca istighbar sababaraha kali. Sirah gogodeg kurasa teu nyangka kana keputusan isti. Klik kana nomor HP Cetiti. Lanceuk kuring anu panggedena langsung ditelepon ngarah gampe ngajelaskeunana. Kadenge sora Cetiti uluk salam ngabagiakeun kuring. Teu loba basa-basi, barabat kuring ngadadarkeun naon anu keur karanapan. Teu wudu ngadenge beja nu matak pikeun nyerieun kitu teh. Cetiti kacida amekna. Ngomong sebulang bentor, ngarasa suka jeung ngarasa diwiwirang ku pola isti. Kuring ukur bisa ngababaran bari mere kamandang yen sagala anu tumiba teh geus jadi takdir Allah. Isti lain jodoh kuring, tangtu bakal aya hikmahna tina sagala kejadian. Sanggeus dibabaran mah lumayan Cetiti teu nafsu teuing. Kuring minta tulung sangkan Cetiti ngabejakeun masalah ieu kanu jadi kolot jeung kalanceuk anu liana. Cetiti ngaheueuhan, janji rek ngabewarakeun ka kulawarga. Tapi Cetiti oge meredih sangkan kuring balik heula ka lembur ngabadamikeun sagala hal pikeun pepetaeun ka hareupna. Plong asa rada hampang pipikiran teh satutasna nelpon ka Cetiti mah. Tapi tetep asa teu puguh lalampahan, hoream rek lumaku. Ceuk babasaan mah kuring teh keur ti cengklak hate. Boro-boro hayang dahar hoream nginum-nginum acan. Red deui kana HP, neangan nomor babaturan sakantor rek bebeja yen poe ieu moal asup gawe alasan mah teu ngareunah awak. Sapoe harita mah kuring nyerekem we di imah kontrakan. Hayang niiskeun pikir jeung napakuran kasalahan diri. Dipikir dibulak-balik, diinget-inget deui mangsa ka tukang waktu kuring sok babarengan jeung isti di tempat kuliah. Asa tara aya codeka, tara aya sikap anu matak nyinggung kana hate kuring. Bageur sopan toleh akur jeung saha wae anu wawuh. Jiwa sosialna oge aya, aktif dina kegiatan kampus. Isti kuring teh nyaah pisan ka anjeun. Nah anjeun betega meleskan nyaah kuring ku cara seperti kieu. Hate ceurik balilihan asa jauh paninengan. Dibangbalerkeun kana ningali acara televisi. Tatep we hate mah ngaran cabang. Teu ngabibisani bakal hese pikeun kuring mun kudu micen isti tina ingetan. Isti anu mang tahun-tahun jadi ceungceuman, anu sakedeung deui bakal jadi pamajikan kiwari kudu dileupaskeun. Berat pisan karasana mun kuring kudu nanggung ieu pasualan ku sorangan. Ari dipake cicing mah karasa pisan lilana waktu teh. Kawan tu di imah kontrakan ngan sorangan ukur HP anu jadi batur satia. Nu matak teu isuk-isuk teh hayo we nyaho HP ningalian status batur boh dina FB atawa dina WA. Keur jongjon mukaan status batur kirining aya panggilan asup. Ditangali teh telepon ti Cetiti lanceuk kuring teh. Assalamualaikum, kuring uluk salam ngabagiakeun Cetiti. Waalaikumsalam.
Ujang ieu emak hoyong nyarios ka Ujang. Tema Cititi togmol. Ujang, kumaha sehat? Kakuping swanten emak nanya kayaan kuring. Alhamdulillah badan mah sehat mak, samulihna emak kumaha damang. Walon kuring malik nanya. Alhamdulillah mak oge sehat ari waruga mah. Ngan keur teu ngeunah teh alatan narima beja ngeunaan Ujang jeung Isti. Walar emak bari ngalimba. Ujang, emak jeung bapa katut kabeh kula warga geus nyaho kana masalah anu karanapan ku Ujang ayeuna. Sing sabar, sing tawakal. Mana kitu oge Isti teh lain jodoh hidup. Pasrahkeun sadayana ka Allah. Dan naon oge geus aya titis tulis di mantena. Poh mah tong jadi pikiran. Saha nu nyaho Allah mah geus nyiapkeun gantina nu leuwih sagala rupana ti Isti. Saur emak nangtremkeun hati kuring. Mun bisa mah Ujang balik heula ka lembur. Urang ngabadamikeun deui kumaha pikahareupeun Ujang. Emak boga niat rek nepungkeun Ujang ka Nyi Diah, budakna ajengan Komar. Saur emak neraskeun cariosanana. Kebeg kuring reuwas. Ngadangu kasauran emak rek nepungkeun kuring ka Nyi Diah. Lain teu nampi kana kanyaan nu jadi indung. Tapi keur saayeuna mah kuring teh boro-boro mikiran hayang neangan gantina Isti. Kalah asa trauma anu aya sok sieun ku ciwa kadua kalina. Bingung teu manggih tungtung nu akhirna kuring ngelehan maneh balik heula ka lembur nyumponan pamenta indung. Anyog ka imah emak ngagabrug ka kuring teu sidikna ngagalentoran bari dicengcerikan. Ningali kitu kuring oge teu kuat nahan cimata. Bruk kuring sujud kana lahunan emak bari menta dihampura. Rumaza kuring baha teu nurutkan ka hayang emak. Sangkan neangan pi pamajikaneun teh papada urang lembur ngarah ngariung sadulur-dulur. Tapi kuring maksakeun ka hayang hate keukeuh peuteukeuh majuangkeun Isti wanoja teu singaparna. Nya ieu meureun balukar tina teu nurut kana kahayang indung teh. Kuring paungku-ungku jeung emak, pok emak nyarita. Keun anu geus mah geus tong diguar deui, Sujang. Duit jeung barang balanjaan anu geus dibikeun ka Isti, urang ikhlaskeun. Saur emak bari jung ngajungkatkeun badan kuring anu masih keneh nyuuh dina lahunanana. Sanggeus ngarasa leler, kuring ngoloyoh ka kamar laju ucul-ucul muka baju diganti ku kaos oblong. Goledag dina risbang paranti kuring ari mulang. Lengah huleng deui mikiran ceritaan emak anu rek nepungkeun kuring ka Nyi Diah. Ras inget kana ceritaan Cetiti yang di lembur teh geus pada nyaho lamun kuring rek kawin ka urang Singaparna. Tada teuing era jeung wirangna lamun nyahoeun kuring bolai kawin sok sanajan kasalahan lain ti pihak kuring. Mitra kaum dangu, cageuk heula duriat rentas di jalan kengeng tika ikhwatika bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah ke urang lajengkeun kana sambungan anu saterasna. Hatur nuhun kana perhatosanana kalayan hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com